Beurangna nyampakeun liwet keur nu datang. Pentingna ngadon mancing dina rutinitas Wayati sapopoe di kampung. Isuk-isuk saacan kedatangan tamu, Wayati ulin heula ka wahangan. Hiji nama rek ngadon mayoran bari guyah. Biasa we geuning bari mawa ulin barudak. Meungpeung keur libur bari musim halodo. Dari halodo mah geuningan menikat herang teh caina teh. Coba geuningan teu tarik arus caina teh. Mantak si Ginduk mah jeung teh Jahra pangresep-resepna ari ulin ka dieu. Pokna teh Jahra mah unggal minggu we cenah urang ka dieu deui nya cenah. Hayang diajar renang kawas batur cenah heuh ari ka kolam renang mah kan kudu mayar cenah di dieu mah gratis. Heuh siap ceuk we teh insyaallah we. Ngan geus beurang mah katloba jelema teh nu datang teh Besti. Heuh Wayati mah tadi teh isuk-isuk teh geus ribut we pangheulana ngojay. Lapar hanya teula dahar geus dahar ngojay deui lah pokona mah dihajakeun we poe Minggu kamari mah nya Besti Wayati teh ngadon ngojay we. Singkat carita Wayati teh geus balik we ka imah reureus sakedeung teu teh assalamualaikum cenah di luar teh nu uluk salam we ditinggali teh geuningan aya alot ti Ciwidey geuningan Besti geus datang. Aja meh lagi ka dieu rek ngadon camping bari guyang di sadar alam. Teu loba babacaan Wayati teh ngasyak we ditinggal liwet ngagoreng hayam nyambel Wayati teh goreng tempe nu kali teu jeung lalap jeung sambel Wayati teh karunya mulun budak teh lapareun tinu jauh. Geus asak mah sodorkeun ku eta teh ditepas Wayati nya da ditepas mah geuningan panas wayah kieu mah. Yang buru ka dieu urang taruang heula yeuh ceuk Wayati teh. Teu kudu api dieu Wayati teh keur dalaharna mah karunya bisi eraeun heuh singkat caritana mah geus rek indit deui we tu campingnya geus beres salat mah geus reureus sakedeung tina dahar mah ari indit we barudak teh rek camping cenah. Singkat carita barudak indit we rek camping cenah ka Cemara teh tuh geus ari indit si barudak ninggang peutingna. Bapak barudak teh cenah hayang mancing cenah hayang beuleum bawal cenah sugan we meunang. Ceuk Wayati teh cobaan we. Keur ngobrol we uprek bari nungguan itunya pancingan lain nu nyolong ayo jelebret teh eta Wayati katruas Gusti nu agung ieu eta geuningan si bawal teh beunang ayeuna minggu 8 bulan ieu teh Besti heuh sapraksi teteh arek kawin we harita geus 8 bulanan ayeuna bulanan pek teh geuningan aya sajengkalan malebarna teh lumayan we geuningan Besti ngan heuh we nu kieu mah ngaruksak kana laukna teh nu sejenna Besti tereh ku terehna gede lauk anu kieu mah Besti ngan hanjakal we ieu teh ngaruksak pisan kana lauk anu leutik teh hakanan lauk anu sagede nu suku teh dicokleg we kudu kieu mah nya Besti mantak lamun arek melak lauk anu kieu kudu misah jeung lauk nila nya Besti lebar lauk nia kalunya kat beak nu Wayati ge.